bidan rewas salah kicu mimin ngagoa gara-gara paling beli di kulo orok jadi ngaletikan antu salah kicu mimin gogoakan bu bidan geli iya malain hulu orok lain nah natu cek yo mau hulu kobra hulu orok is nongtot rek bijil bidan lagi sekolot bidan senior salah kecemimin gigiran bidan ngabantuan begitu para listrik atau bidan rumpur apa ada poek dengan hulu orok kenapa kagigir teuing gek salah nyekek bidan rewas salah kecemimin ngagoa gara-gara para listrik hulu orok jadi ngaletikan antu salah kecemimin gogoakan bu bidan geli iya malain hulu orok lain nah natu cek yo mau hulu kobra amit orok jambring kecekek untung satu macok bidan sih ojo lain yang ini mikir satu mikir boga anak parawan bedakeun ka anak ojo nu parawan si Nopi si Reni si Lia si Susi si Repa si Neneng si Lilis bejaan si Uun, si Empat, si Oma, si Una, bejaan cek saja bubarok, ayo nama awewe ulah ulin penting-penting deh sabab lomba kabejakan, orai, laliar, tipe-tipe sekali macok, Masya Allah baruhna kebel kadang-kadang kolotna sok antepan atau dah indung bapak nangantep kon bae atau aset da eta mas kabogosin neng mah bager lalakina bager pokona mah maaf bu sabageurna budak lalaki ayeuna mamawa anak awewe ibu tengah peuting kanu jauh kanu poe ka mana-mana sarua jeung nitipkeun kotok ka careun sok sanajan dagingna teu beunang bulu-bulu wae mah beunang kotokna mekan eta mah jeung careuna galak kadang-kadang hidungna tuh dah karena disogok martabak endog ge jempling bae pedah nu apel kakak bogona eta bawa martabak endog mah ieu ti si Aa mati ka bogoh nyai nu bener nyai atuh heueuh da si Aa mah bager mah ai ka bogoh sia ka dieu make naon motor ninja mah ninja nu gede nu badag mah padahal ta ninja sapoeun menang nyewa kajebak eta awewe Mak, si Arek ngajakan ulin kanyai penting iya baiknya mah atuh bae jojok indungna diimah nyikat martabak nog anakna bisa wadi nogan parawan kudu eling ieu jaman geus guling bukti aya bali sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang celing padahal jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sepeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus nyai sorok kuntuan sok siala mulis kejadian gitu indung wirang bapak wirang tatangga wirang kabeh kabagean warirang bau warirang matak lamun di hiji imah aya nu zina teu diusir maka 40 suhunan ka kulon kawetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosana. Hati-hati ketika Allah menurunkan bencana untuk pilih kasih pasti kebagian sadaya nuntanya naon-naon kebagian akibatnya tuh tsunami di Banten nanu mararok tsunami atau jelema dosa unggul maaf bapak jelema budak santri ustad itu jadi korban tanya naon jadi korban makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai masing-masing kiai kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha teu ngarugikeun batur datang mah tegoran kabeh rugi bener gak? Kasarnya apaan kebagian akibatnya rugi bener?
Karena mudah-mudahan sing salamet urang sadaya nami. Hiji bagian ke hiji pengenalan ka Nabi jadi ungkap deui supaya bangga nambah cinta jeung iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua hukum Asep tina hukum muludan teh naon atuh Asep? Punten berkaitan jeung muludan aya dua kalimat, aya peringatan, aya perayaan. Beda ya dua kalimat. Setiap perayaan jerona aya peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ieu naon hukumna ieu mah perayaan. Ngan di jero ieu perayaan aya peringatan. Maksudna perayaan dirayakan, disiarkan. Nu teu aya diaya-ayakeun, itu perayaan. Tadinya tenda panggung diayakeun, kembang diayakeun, pan bubar ge mulu dan dibongkaran deui teh. Bener? Nah. Ngan jerona aya peringatan. Maksudnya aya nukir diingat-ingat saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya nukir diagungkeun saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nginget Nabi, ngagungkeun Nabi eta kabeh dititah ku Gusti Allah. Berarti merayakan Maulid Nabi tidak bertentangan dengan Quran. Sabab aya parentah nati Gusti Allah dina surah Al-A'raf, bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Maka sana jalma nu iman ka Rasulullah, jalma nu ngagungkeun Rasulullah, jalma nu nulungan syiar agama Rasulullah, maka eta jalma-jalma termasuk golongan jalma anu beruntung di hadapan Allah. Dan ada sebagian kecil umat Islam menyebutkan sesat muludan, masa bodoh. Yang penting cek Allah orang golongan jalma nu untung. Amin. Amin. Sabab ya perayaan muludan jero na geuning ngagungkeun Kangjeng Nabi. Muludan mah cangkang wungkul. Tapi kan eusina bukti iman. Coba lamun daya syariat perayaan model kieu. Anu tilok silaturahmi ge menan. Jadi bisa silaturahmi ku aya kieu mah. Nu ternyata wau jadi wau. Nu ternyata beuki ngaji jadi ngaji. Sugan kabuka balik muludan hatena menang hidayah jadi resep silaturahmi teh ngaji jeung kiai teh resep aya suka marek mingguan rek rutinan siapa tahu dapat hidayah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eusina leres teh. Leres kapan aya aya di sokna haram eueuh ti dituna muludan dajawan bidah dolala masa bodoh. Silakan Anda beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai perbedaan. Leres. Da urang masih kena resep. Salila nyawa aya dina kandung badan tetap urang rek ngagungkeun terus ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di zaman Nabi geus aya kikianana perayaan can aya. Makana disebut bid'ah perayaan model kieu teh make tenda panggung sound system can aya di Nabi. Atau logika bae sejarah Nabi rek nyewa tenda ka mana harita. Can aya. Anyar-anyar nu kieu anyar tahun 488 Hijriah. Ayeuna perayaan Maulid teh Nabi geus teu aya tos wafat. Bid'ah kaasupna bid'ah ngan kategorina bid'ah mahmudah. Cek Imam Syafi'i, kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti nabina tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, eta disebut bid'ah terpuji. Menurut Syekh Jalaluddin Asyuti, ia minal bid'atil hasanah allati yusadu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyar fi maulidihi syarif. Merayakan Maulid Nabi daya ti Nabi na eta perayaan Maulid ngan lamun dipigawe menang ganjaran eta pagawean anu alus pikeun jelema nu bagaweana menang ganjaran sabab jelema nu ngayakeun perayaan Maulid didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi ngagungkeun Kangjeng Nabi jeung hatena jelema nu muludan ngarasa bunga ngarasa bahagia ku lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Sirima mengabejaan man qasada maudhi'an yukrahu fi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sing saja manu ngamaksud macakeun Maulidur Rasul, Maulid Nabi, nepi ka dirayakeun, diramekeun, diperingati, ngorbankeun harta tenaga pikiran jang muludan, maka eta jelema bakal menang setengah taman-taman surgana Allah. Ban hukum tadu kadua nu katilu pengharapan tina ieu perayaan. Aya harapan, aya. Naon harapanna? Hayang meunang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu
syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kaula di poe kiamat eta teh hak, yakin bener ayana sing sajelema nu teu percaya kana syafaat kaula maka eta jelema moal menang syafaat. Hayang menang syafaat hayang yakin teu percaya teu kudu percaya sabab sebagian kecil di umat Islam nu teu percaya kana syafaat. Orang-orang ahlus sunnah wal jamaah kudu yakin kudu percaya insya butuh ku syafaah na Kangjeng Nabi, butuh ku cinta na Kangjeng Nabi, balasan cinta eta ulah-ulah sakadar ngaku cinta tapi itu dibalas sama dengan bertepuk sebelah cokor. Ayo orang ngomong I love you tapi nggak ada you love me atau mual yap milu. Lamun orang ngomong I love you dibalas you love me yap milu kan itu nampak huwa palak-palak. Sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Betul nggak? Coba ingat, cinta bukan sekedar janji, tapi cinta penuh bukti. Ya iyalah. Bukan sekedar cinta tapi bukti bohong. Tadi asalkan cinta non atau cinta. Nanya what is the meaning of love? Siapa yang ngapalkan itu? Ayat dulu pendapat cinta. Hiji cek budak murah. Tanya anak muda, hei anak muda, naon cinta? Dijawab gua anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel, ngobrol di kampung, di buri imah, di kebon, di gemerong rengit, hareupeun teh entok, di kolontok kete embe balatak teu kabeh eta beutari. Indah saja. Pacaran terasa indah meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Eta cek budak murah udah disebut cinta bud. Gas tuh, gas itu gas. Tuh gas. Atau satu sadar ada penting ya. Yang kedua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, naon cinta? Dijawab emak, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose. Nukatilu, cinta komentar santri. Tanya santri, hei santri naon cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Oh, ini muingkat. Jelema nu ngaku cinta ke Allah, di mana ayat Allah dibaca, dikir dibaca, ngageter hatena. Di mana jelema dibacakeun nama Rasulullah, ngageter hate, bibir nama cicing pasti ngajawab sallallahu alaihi. Sabab aya getaran cinta. Rasa cinta pada makhluk. Maksakan cuma Nabi kamu siapa? Kan Nabi ini nyebut kamu pada nunjuk ke ini ya kan? Bobo yang salah baca wirid ya. Cuma kamu Nabi, cintaku di dunia ini cuma Nabi, sayangku di dunia ini tanpa Nabi, hampa ku rasa dunia ini tanpa Nabi. Sunyi ku rasa dunia ini barang cuma malah nyanyi. Coba mau bisa ini ulah miluan. Eta yang perbedaan suara usaha eta ngagetar gitu. Eta saha eta. Cuma Nabi yang kita sayangi, cuma Nabi yang kita cintai. Jujur, hidup tanpa ada Nabi akan terasa hampa, hidup tanpa ada Nabi akan terasa sunyi. Betul? Karena cuma Nabi yang kita cintai.
mudah-mudahan kita dibalas cintanya oleh Rasulullah, amin. Hayang menang cinta Nabi, hayang dicirian ku Nabi hiji jelema nu bakal menang syafaah Nabi birrul walidain, jelema nu sok resep ngamuliakeun indung bapa. Budak ora dengekeun sia sakumat gagahna sia hirup tanaga kuat, maaf di akhirat moal menang syafaah Nabi lamun nganyerikeun hate indung bapa. Dengekeun ku sia santri sok sanajan ilmu ente numpuk, kitab ente numpuk masantren puluhan tahun, lamun goreng akhlak kana jadi indung bapa di akhirat moal menang syafaah Nabi. Dengekeun jamaah sok sanajan ara rajin salat rajin fardu sunat tingkat tinggalin, haji umroh tiap tahun, puasa fardu sunat tingkat tinggalin, tapi lamun keur hirup sering nganyerikeun hate indung bapa terido di akhirat moal panggih jeung Nabi. Amin. Amin. Al-aqu liwalidayhi. Jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal meunang syafaat. Maaf sakumaha beungarna anak tumpukeun hartana sadunya rek mayar jasa indung bapa moal kabayar. Komo nu jadi indung nyawa ditaruhkeun ku indung. Bener? Ku Nabi lebih diangkat awewe mati lu tingkat derajatnya di atas bapak. Hebat ibu ini. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, dan lagi. Udah 17 saya bolak-balik lagu dia. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Leres 3 tingkat diangkat ibu di atas bapak. Maaf bapak, ulah coba-coba hianat ke pamajikan. Cicing. Ulah coba-coba ngahina ke pamajikan. Sakumaha gagahna lalaki moal bisa mayar jasa ke pamajikan. Cicing. Naon sababna? Sabab pamajikan boga jasa nu teu bisa dibayar ku lalaki. Naon diantarana hiji pamajikan ngasaan men. Maaf, jenjang menuju kehamilan ibu micinan darah kotor sabulan sakali. Bejan lamun keur head keur men sok anu nyeri awak bener eta teh. Salaki ngarasakeun teh. Hang tari pembersih wae saya teh. Ibu nu ngarasakeun kan? Men bahasa agama naon? Head bahasa Sunda naon di dieu? Men. Hah? Kotoran. Kotoran bahasa Jawa naon? Brewok utah geuting. Eta bahasa Jawa eta. Brewok utah geuting. Botak jadi merana. Cicing tulis saya lumayan. Ya Allah. Maaf bu, pak, punten, mau bisa dibayar. Lu bakal dua. Cenah nu germen tadi nyeri awak sagala rupa urang mah teu ngarasakeun. Cek ibu Allah teu adil nu men awewe justru adil ketika ibu men istirahat ibadah maqdha. Allahu akbar, Allahu akbar. Lohor molor tapi asal 14. Cek salakina dosa sia teh salat asar. Sorry Kak. Men. Udah teu kabacot. Ramadan batul karbasa nyana di kamar kanyahuan ku salakina nes ya kanyahuan sia teu puasa sia sorry Kak men teu percaya deuleu ya Allah pantes awewe mah beda biologis dan pas penanggulanganna gampang lalaki main ripuh eueuh soktekna dengekeun lalaki main mau dibungkus ku anduk ibu-ibu main gampang aya soktek teu boga soktek lompat ka dapur lah kompor jejel teh main nu kadua jasa awewe teu bisa dibayar ku salaki naon cing hamil ripuh tina nyiram nepi ka ngandungna oge bener naon deui ngalahirkeun anak nyawa tarohanana pan salaki urang mah teu ngarasakeun Ece mah jeung bidan di jero kamar ngahujeunkeun anak. Pan salakina pan di luar jalan-jalan ngenyotan jinggo. Bari bidan lalaki awewe. Pan salakina milu, salakina gigireun pamajikan. Gegeran salakina. Pamajikan ngahujeun, milu ngahujeun. Tungtuna mati heula salakina nu ngajuru.
cek bidan dia orok bau naon nih kalau kita nggak dulu orok mati koneng di iya beta-beta naon deh jasa awal itu bisa dibayar bisa lagi naon deh ASI air susu ibu 2 tahun diri riweuh benar maaf ibu kerdahar karena kesahua pelapar orok hudang ditinggalkan tak kayak jauh ngabelan nila anak sabun di pangku ku indung terepeta orok di pangku ku bapak nama jejeritan ku dak dan bapak nama kesabaran mulu kau ekor kisah buang ku angkat ku indung banting ke bagur kasep punya dikumahakeun ku abah dikumah galak abah sia majuri pangku ku indung krepe nah sababna stop kontak orok aya di indungna mana stop kontakna kodok belial lolep eta stop kontakna di kodok heula kodok belial lolep repeh ta orok so kayo hayang saret ibra penting bisa teh ibu teu bisa salaki make rek nyegrek budak indung nu nyaring langsung ambil tindakan kodok burial lolep repeh deui eta orok ceuk indungna bari nyusuan aing molor deui molor tinggal nyap karek 5 menit udang deui da diburieun indung anu oa-oaan gede sorana teh nah di dulu oroknya beri gerorowesan iya kita ulah diberekan eta pengorbanan indung doakeun ibu sing salalabar amin ari ku kasabaran ibu kudu dikan ibu loba anak jadi saroleh sabab deukeut jeung kurang budak enak teu saroleh pan geus jauh jeung indung nu ngadidik jadi madrasah panggela pikeun anak teh indung ayeuna madrasahna geus eueuh nyaeta indung ka mana ka pabrik ka mana-mana nu ngadidik anak sa euy kan pasti indung jeung ti bapa beda jeung baheula mah urang pan sakola jeung indung jeung bapa dididik sapopoe ku indung bapa teu jauh ti ulama teu jauh ti kiai dianterkeun ka ulama ka kiai teh ku indung bapa tanggung jawab kolot baheula mah ayeuna mah geus lalawora masa bodoh budak rek ngaji rek salat rek teu masa bodoh yang penting aing nyiaran duit kolot ayeuna mah kitu maka ulah di akhirat di dunia karasa nyerina kumaha dilawan ku ngajari anak mah loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna terus loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna geus jauh didikan masya Allah budak geus teu nyaho salat aja indungna tenang bae bapana nyantai bae teu nyoba di akhirat bakalan ngagusur naudzubillah min sok ti ayeuna geura bukakeun hate beres buludan anterkeun ieu budak urang lamun teu mampu kolot ngadidikna tuh aya para kiai para ulama aya pasantren aya majelis taklim ijab qabul indung bapana datang serah terima eta budak cenah dididik jadi budak anu saleh hiji nu bakal menang syafaah jelema anu soleh ngamuliakeun indung buka dua sanu bakal menang syafaah rukun lisan hi dzikrillah umat nabi anu sok ngabaseuhan biwirna ku zikir ka Gusti Allah ku kalimat thayyibah lobakeun balik muludan maca istighfar maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramekeun di imah undang malaikat rahmat supaya barokah eta imah kunaon nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an bare cahaya eta imah kuloba maraca sholawat maca zikir jeung maraca Al-Qur'an ciga teu magrib ka isya mah pareuman lah pipi cenah areling heula nu di imah teh ka Allah teu bisa moal penting atuh sampai sekali atuh Jumat malam Jumat imah belah ditu Yasin wal Qur'anil Hakim imah belah ditu Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah imah belah ditu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-qalb wa tanfa'u bihi al-qulub imah belah ditu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim berkah ta imah musola rame haneuteun ya Nabi salam alaika malam Jumaah marhaba da eta teh doang baheula kitu musola reot doang bale rombeng tina bilik tina kalupuh cangan ku lentera
loban maca asyrokol baheula mah hari ayeuna masjid pamewah-mewah eta malam Jumaah mun hesek dengan peserta marhaba aki-aki teh luar bararongkok daripada sepi ya Nabi salam menikah ya Rasulullah eta we trio kue-kue teuing jelema ieu ulah dengena wungkul atuh ramekeun makmurkeun insyaallah buka tilu sajalema nu bakal menang syafaat ti Kanjeng Nabi jelema nu rela berkorban di jalan Allah maka Kanjeng Nabi mana qasamanun min sadaqatin bal yazdad harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru ditambah ku Allah berkahna kita kurang diusahana rizkina ekonomina sing leuwih berkah yang bakal ibadah da urang baru masa butuh kudu doa duit dalam pikiran ya doa butuh kudu duit Allah teu munafik bener teh sok salah untuk boga duit mah nya acara kieu mah berarti duitnya boga kudu jang ibadah wajib dengan anak kasbul halal wajibun dan kasab halal wajib hukumna yang bakal ibadah sok aya salaki eueuh banting tulang ngojek nganter penumpang berang peuting paneta syariat keur neangan duit bener yang bekal ibadah aya salaki eueuh nu ngadon kulima culi sawah batul panas teu dirasa awak pinu kudaki paneta syariat keur neangan duit kula liar unggal peuting papayan lemur batur ninggalkeun anak pamajikan pan ieu keur neangan ridho Allah duit teu ieu sira awewe mah duit dengekeun ulah sudon ka aing teh supaya kula di dieu meunang amal ampun kayak kula balik di dieu mah waduh jadi Bu salah ya iya yang bakal ibadah mudah-mudahan ada manfaatnya pula kita segala kekurangan sejam setengah cukup sabab ngari karena jubur kurangnya serariat ongkong paling itu mana seperjalanan 15 menit nih balik langsung nunggu saya pulang 3 setengah bulan di dia kontrak di Panjerapan asal abang kontrak di dia juri siut aja menukur saputing aja dong puting tuh bisa molor lem hidung di mana ulah gede anu ulah kolam renang nggak cayani buang terjun seluruh mata tangkal gue ayo di jero aing sorang wah ya dok sakit itu bisa sare aing duluan katumpuk-tumpuk jeung supir ngadu jubur di tengah imah aduh ya Allah mata kula nitah kakak ubi kalau barang neangan deui ansiun ya Allah maaf beuceut da bisa aya si Ece sok ngaulaan aya tah menang sabaraha poe ngaulaan aing tah si Ece di ditu aya alhamdulillah isu-isu sok hanya ada wudu jadi akhir nasi goreng aya si Ece anu kursa poe ayeuna awas sok datang tapi makal kopi na munah wae insyaallah ke Ustaz Nasir apaleun ki Nasir geus apaleun ka ditu kadang museup ulah tilu alhamdulillah kamari kula menta ka Haji Aat kada Jaat jadi ujian kula itu ujian naon bah atuh mas berapa diasian jelema kula luas tahun tambah usia 10 kilo dia kemarin melaut bebas kan itu ya dan 1 kilona 100.000 beli aneh itu mah juga bebas kurang kaliwatnya kurang atur waktu nanti siap-siapnya ulah iya kudu nyambung jadi dulu insyaallah amin urang sami doakeun tiga jauhan sing berkah panjang umur
mudah-mudahan dibarokahkeun rezeki, disehatkeun zahir batin, terutama anak urang turunan urang sing saleh solehah anu keur marasaan teuing khususna doakeun sing jara di ulama-ulama Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu dalam sikap hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.